Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawawah amma ba'd. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kumargi ku kersaning mantena urang ayeuna tiasa kempel di ieu wewengkon kalayan aya dina rahmat salamet sadayana. Haturan wilujeng sumping kasadaya ibu bapa nonoman istri sinaran pameget oge kasepuhna ti rombongan calon panganten pameget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring sakeluarga di dieu muji syukur kana Maha Agung tiasa paamprok jonghok patepung lawung patepang wajah sareng Bapak Ibu saderek sadayana rombongan pangregal calon panganten pameget tampi sabeuleuh genjerna ti luhur sausap rambut dihadap sausap dampal di tengah masa aya-aya wae mung sakitu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa anu parantos ngadugikeun panjarahan kanggo salajengna nyaeta panampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kami ngaturkeun nuhun ka keluarga sareng rerencangan anu parantos ngahadiran di acara pikeun ngabagi kabagyan sareng urang. Mugia ieu pernikahan janten awal kabagyan anu langgeng tur barokah anu linuhung kanggo keluarga urang sareng keluarga panganten istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayeuna nincakan acara anu utami nyaeta ijab qabul atau akad nikah. Namun saat acana acara dilajengkeun sim kuring umaja kasadayana anu hadir urang sami nyakseni kalayan panyuhun parojong doa mugia sagala rupina aya dina lunsur langsana. Mangga ka calon panganten pameget oge ramana calon panganten istri dihaturanan linggih di tempat anu parantos disayogikeun. Kalayan kahormatan ka Bapak Lebegiran dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten siap? Pameget namina Arham Julfikri.
Pengantin istri Cantika Livia. Saksi Tima Magar. Anu itu Bapak Naya. Alhamdulillah. Terus saya sedayana kawitan baik terkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Arhamdul Fikri Bapak nikahkeun hidup kaning Cantika Livia putri tegas Bapak kalayan nganggo mas kawin sabarakat alat sholat gedung 3 tingkat masa parapat serta berlian 64 karat dibayar konon. Abi tampi nikahna Cantika Livia binti Bapak Ujang kumas kawin alat sholat septik gedung 3 tingkat masa parapat serta berlian 64 karat dibayar kontak. Janji anu suci tos diucap, ijab sareng kabulna tos ditampi. Neng, ujar, kiwari hidup tos lain batur deui. Ujang sareng neng anak emak jeung bapak, sok buka panto eta alon-alon. Tapakeun dapal sampean anjeun kana tehel anyar ieu. Bari ngadoa meta kalancaran salawasna. Acara salajengna nyaeta budaya Cangdong. Mangga ka panganten. 1, 2, 3, alhamdulillah. Panto hatemeng, panto rezeki neng, panto umur bagian neng, kalayan, berkah, ku akang, bade, di bukakeun. Waalaikumsalam Akang. Ieu neng, parantos nganti-nganti, kehadiran akang, mugia akang, janten caroge, anu biasa, ngabahagiakeun neng, dina rumah tangga. Sembahan urang sadaya puji muka Gusti menyembah sadaya Allah hakim yang hadir Gusti urang Acara dikawin dugi ke akhir paratos rekse. Salajengna kangge ramah tamah antara pituang sasarengan. Kupilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan
bersama.